warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Simping Abdi Latif Hawari salaku reporter ngalaporkeun di studio ngeunaan cuaca anu goreng ti minggon kamari. Cuaca goreng ieu geus narajang sababaraha wewengkon kaasup Kacamatan Sukasari. Salain teh eta, kami nampikeun sababaraha laporan ti tim kami ngeunaan 5 warga anu ngalaan sababaraha karusakan. Abdi oge gaduh perencangan anu gawe di TKP. Kanggorekan Abdi Satria Mangga Wilujeng Sumping. Hatur nuhun ka Latif Hawari anu masihan warta ieu. Abdi Satria Putra Subagja ngalaporkeun cuaca di Kacamatan Sukasari. Di dieu abdi ningali kaayaan lingkungan anu geus katarajang hujan badag anu ngabalukarkeun banjir. Di dieu abdi bakal nanya ka warga satempat ngeunaan kaayaan lingkungan imah maranehanana. Let's go. Punten Bapak, abdi teu perkiraan cuaca bade ngawawancara Bapak. Saracana nama Bapak siapa? Nama Abdi Parwisata Mukhtar di warga sekitar. Oh, nama Bapak? Namanya Abdi Awad, Abdi salaku ketua RT di dieu. Nah, abdi teu perkiraan cuaca teh bade nanya naon dampak lingkungan di dieu sanggeus katarajang hujan badag. Nah, dampakna teh loba Bapak. Di atap tah jadi direboh, tuluy solokan ge jadi naraik. Pohon ge jadi tarumbang ya, Pak. Nya eta di rumah si Tono di ditu eta tumbang pohonna gara-gara banjir eta teh. Soalnya ada hujanna deras pisan, gede pisan. Jadi selain eta ge ada rumah warga jadi kotor. Ya, soalnya sieuna teh asup ka eta we salah-salah imah warga. Loba ge kamari. Aya laporan ti warga cenah. Aya barang-barang nu hilang kabawa arus banjir. Terutama emang warga-warga nu di daerah handap. Soalnya kan mun imah abdi mah di daerah luhur jadi terdampak banjirna nya Pak. Ya Pak. Ai lamun no dampak banjir teh solokanna penuh sampah-sampah tuh kitu so jadi tersumbat Eta ge aya salah ti wargana sabab wargana sering buang sampah sembarangan tuluy kita merhatikan lingkungan sekitar. Nah, kita Kaci da. Nah, Nah, selanjutnya non harapan anjeun pikeun pamarentah anu henteu acan meriksa tempat anu henteu diawaskeun gitu. Menurut Abdi mah Pak, pemerintah teh kudu merhatikan rakyat kecil Pak. Ciga abdi kieu abdi teh geus teu kuat Pak, ieu banjir di dieu tak ieu bantuan naon Pak. Astagfirullah. Jadi gitu Pak. Jadi harapan aing teh pemerintah teh bantu rakyat kecil nu kesusahan ciga aing teh Pak. Ya, terus Pak, oh iya hiji deui. Geus sabaraha halila tempat ieu katarajang hujan badag jeung banjir, Pak. tah sebenarnya teh hujan bedak teh geus gila di 3 minggu kapayun. Soalnya ya banjir jadi kan imah-imah warga teh karotor. Nah, jadi kegiatan warga teh mersihan imah we da kalotor hujan. Nah, itunya Pak. Ya Pak. Jadi lamun sekarang teh hese pisan Pak dikit-dikit kotor we di dieu teh. Jadi merugikan warga sekitar lah Pak. Kasihannya Pak membejakan abinya Pak. Ya Pak. Nya tuh hatur nuhun ya, Pak. Sing itu mah hatur nuhun ya, Pak. Yo, hatur nuhun. Ya. Sekian ti parkiran cuaca. Assalamualaikum.